lelengohan di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaekeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nu saeutik mundaekeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian tenyung kelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan ti waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kapok kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaekeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nu saeutik mundaekeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian tenyung kelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kagok ngapain jalan setapak maju kaki lembur rumah mereka capek sabab ayam nu dikerea hujan angin tegur dan gelap kayak pisang keliuhan sama jam awak lanjuti berasa karunya diri
balik jika Korean belum pernah digambar. Hujan angin aduh dan gelap, kayak pisang keriuhan semacam awak lanjut berasal karunia dingin. Pandang jendela
ngaliwat Nyairaha rek bisa pangi deui rek ngedakeun cinta suci Alimun di gunung guntur kakak beuki ngabung kejauh tiate kuring kana sepi ku gunung guntur disimutan ku payung kabung nutur-nutur kanu desek ngalamun Daapan harita pisan panggilmu mimitian kuingara satewasa ningali sorot sajana unggal poe kuring megah sugan ngaliwat
beneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaekeun rek langsung diajak kawin mengpeung boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nu saeutik mundaekeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian teu nyungkelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan ti waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kapok tak beneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaekeun rek langsung diajak kawin mengpeung boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nu saeutik mundaekeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian teu nyungkelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu